Halo badak, balik di jeung urang di channel Sunda Mecak. Ayeuna urang aya konten anyar. Jadi konten ieu samodel podcast tapi ieu dina telepon gitu. Jadi kurang disebutna podcast. Jadi konten ieu tentang carita, jadi cerita-cerita pengalaman horor atau mistis naonna. Jadi sasan ka video tong hilap di subscribe, like jeung komen. Kunaon orang ngayakeun podcast kieu kan ayeuna keur naik-naikna di PPKM terus Omikron keurnya bahaya-bahayana lah, jadi orang ayeuna nyieun konten podcast. Jeung berhubung deui ieu anu narasumberna jauh gitu. Narasumberna jauh, ieu orang asli orang Bandung, jadi kurang wawancarana pakai podcast, jadi pakai telepon. Oke, langsung aja kurang sang telepon heula. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jadi kan orang teh boga YouTube kontenna tentang podcast gitu kan, ayeuna berhubung ke Omikron keur naik-naikna jadinya make ieu we telepon gitu buat wawancarana teh. Jeung di kan jauhnya di mana? Di Bandung. Ya di Bandung. Jadi pernah kan Barto teh carita tentang horor gitu ya. Horor teh di rumah sakit. Di rumah sakit pas PKL. Ya di rumah sakit pas PKL. Nggak bisa diceritakeun teu pengalaman pas awalna teh kumaha gitu. Jadi pas pertama nama PKL bagian di ruangan kebidanan, dimana emang di ruangan kebidanan eta teh saacana oge loba nu nyaritakeun lumayan horor, loba nu ngalaman kejadian rarane. Soalna memang ruangan kebidanan kan identik jeung getih, kelahiran, kematian. Jadi memang rada horor lah tina etana oge, tina carita kituna oge. Kabeneran penting hari teh kabagian di ruangan kebidanan malam Jumaah oge aya nu jagana teh aya bidan ruangan 2, dokter kandunganna hiji, terus aya babaturan PKL-na lawan sipana anu kabeneran sasip oge aya di saurang. Berarti jadi total aya 5 orang nu jaga. Ieu teh sekolah di mana eta? Sakolana di keperawatan di salah saji sekolah di Bandung. PKL di rumah sakit mana? Lumayan PKL gede apa kumaha? Di rumah sakit lumayan gede sih, daerah Cimahi. Cimahi itu kan. Oke, lanjut. Jadi di dinya teh pas jam masuk PKL sebenarnya orang teh saacan masuk harita teh ngadenge ti babaturan teh cenah di ruangan kebidanan horor cenah gitu. Jadi unggal pindah ruangan teh pabeja-beja gitu kumaha pengalaman bagian dinas di bagian eta teh. Nah kabeneran pas urang kadinya loba deui nu nyaritakeun kamarina geus aya nu horor nyarita kitu kieu. Pas ka alaman babaturan urang teh ngarasa heula sieun sampikeun ka kumaha carana eta peuting meh sare gitu. Akhirnya jam 12 peuting kebagian itu non sih berarti sabaraha urang eta nu PKL dinya? Ari nu total PKL mah sekitar 50 jigana ngan dibagi-bagi deui kan. Jadi saruangan 2 orang eta sabaraha shift gitu, shift pagi, shift siang, shift malam. Kamu kebagiannya sama partnership 1 orang jadi 2 orang. Jadi 2 orang. Terus? Nah di lamun si peuting asupna kan ti jam 8 sampai kan ka jam 7 isuk. Istirahat, diberi istirahat jam 8 peuting jam
12 penting jam 12 sampai jam 1 nyage kota Bandung kan anggar ari ti penting mah ti isen komo ngaran-ngaran di rumah sakit. Nah dinya sanggeus urang ngadengeti babaturan bahwa kebidanan teh horor, akhirnya babaturan partnership teh menta baturan ka neangan apotek, orang teh neangan apotek rumah sakit kan orang temenang barang beli di apotek rumah sakit, jadi kudu di luar. Akhirnya orang neangan apotek temanggi sampai menang Alfamart oge jauh, menang Alfamart meuli komik meh bisa sare 7 nama meh bisa sare. Ta meuli komik si eta teh sabaraha hiji nepikeun ka meh tunduh, akhirna mah nya tunduh sare angger ngan ku angger we ari ku sieun mah sare oge dina kursi henteu dina eta da bisi aya pasien atau kumaha bisi aya panggilan. Nah didinya orang sarena gantian, anu pertama sare bidan hiji, dokter hiji, perawat hiji, terus engke sare deui nu hiji jaga, nu hiji sare gitu gantian lah gitu. Eta posisi rumah sakitnya emang angker pisan apa banyak pisan kejadian-kejadian aneh-aneh atau pas kejadian eta hungkul nu aya. Ari disebut angker pisan nama sih ku karena emang di kebidanan di rumah sakit eta teh emang penilaian nama rada lumayan jorok sih katingalieun nama teu ngajaga kebersihan gitu. Ayeuna kan lamun getih mah lamun diantep teh kan jadi garing, jadi kan getih hanyir oge kan ari jang makhluk halus mah mengundang hanyir. Hanyir. Berarti itu teh kejadiannya pas ada malam, pas malam. Pasit malam. Kejadiannya kumaha eta? Nah kejadian teh hari teh sanggeus dibere waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, geus nginum komik, geus dahar sangu, geus wareg, geus siap jaga. Ternyata alhamdulillah pasienna tisen can datang. Pas jam 1:30 akhirnya orang teh ditetah sare giliran sare lah tidinya teh nepikeun ka jam 2:30 isuk diudangkeun sajam. Telieur eta sakit. Terus dihudangkeun ku bidan ruangan cenah mah rek aya nu lahiran, aya 2 pasien lahiran jeung aya nu hiji deui nu pasien kaguguran dek dibersihkeun ieuna dek dikuret bekas kagugurana. Dikurat teh di kumaha teh kurang apa urang. Dikuret teh jadi kan kaguguran teh nya jadi si eta teh dibersihkeun. Berarti teh pasien nu lahiran teh pasien nu kaguguran gitu. Henteu, jadi aya 3 pasien, anu 2 mah lahiran normal biasa. Anu hiji eta nu kaguguran. Ek dikuret. Jadi aya 3 pasien terus teh urang teh kabagian milu dokter anu tindakan kuret. Terus nah tidinya teh nya orang teh teu berpikir negatif lah gitu, berusaha teu pikir negatif. Dititah nyiapkeun alat, oke disiapkeun alat teh bari ngadarek deui oge gitunya ningali getih loba. Tapi alhamdulillah teu nanaon, batur mah kan aya nu sampai pingsan ningali getih loba. Nya urang ge mun ningali getih loba teh sok ieu euy. Lieur. Getinya teh untung si dokter teh bager kitu bari mere nyaho bari ngajak ngobrol kumaha tindakan kuret teh dibere nyaho. Bari oge si ibu teh nya aya meureun kaguguran pasti sedih tapi geus mulai menerima gitu si ibu teh si pasien teh. Eta keguguranna pada naon? Kasus keguguran mah karena kecapean si ibuna jeung emang keguguran teh pas janin masih trimester awal, jadi masih ngora keneh gitu karek sabaraha minggu can bentuk sempurna gitu. Nah tidinya pas dokter geus beres tindakan otomatis kan diberesan tah alat-alat teh. Cenah cek si bidan teh cenah neng cenah itu beresin ya, cenah cuci semuanya. Oh iya teh pas mimiti teh simpan alat-alat nu jang dikumbah, simpan di wastafel, terus geus kitu teh
beresan kain nu loba pisan getihna nu kurut spray karena dituna disimpan di tumpukan laundryan nu bakal dicabut ke petugas laundry ikan. Tah posisina teh deui nu mata keung teh posisi tumpukan laundry eta aya di gigireun tangga darurat anu poek pisan bener-bener poek eta posisi jam 3 subuh kan ya ke Eta gitu. tangga darurat kan biasana jarang nu ngalewat li. Tangga darurat kan paling lamun misalkan emang aya lift rusak atau emang geus kudu pisan kadinya tah aya geus beres simpan tumpukan laundry eta teh ngaganti spray nyokot bantal jeung selimut jeung spray ti lemari nu anyar stok bantal jeung deui pernah ngadenge tina carita babaturan di lemari eta teh emang sering kan kabeneran aya kaca dina lemari eta teh kaca gede nempel. Babaturan orang ge pernah cenah pas ke nyokot bantal kadinya teu kahajang ngaca di tukang teh cenah aya ieu pernah aya ningali ini cenah terkenal lama dina lemari eta teh nu nungguana cenah kitu. Geus lah ti dieu teh langsung nyokot eta ge bari buru-buru bari babacaan urang teh alhamdulillah teu mengalami kejadian horor di lemari. Babacaana naon babacaana kul huwallah tah naon bisa geus rada panjang urang teh kitunya jadi geus asa kabacana lah naon wae gitu. Yang penting mah salamet. Nah tidinya teh emang rada merinding pisan dah karena kebayang-bayang we carita babaturan teh gitu. Pas geus beres ngaganti spray nu alanya bagian ngumbah alat. Pas bagian ngumbah alat teh kabayang wae pas bagian di bersihana teh lain kabayang kumaha-kumana tapi kebersihan alatna. Pikiran didinya teh masih keneh anu sedih gitu, sedih karunya kena gitu. Ternyata pas geus dibersihan katingali dina alat teh aya getih terus jeung aya ciga gerinjal gitu gegerenjalan gitu ieu teh naon cenah teh da apal teh akan penasaran. Aya hiji perawat nyamperkeun hiji bidan cenah. Itu neng cenah janin cenah yang udah hancur luas didinya ngalelopar leungeun suku ngalelopar astagfirullahaladzim. Satsit teh ngabayangkeun lain deui eta leuleus ya Allah cenah ieu budak kitu pibudakeun nah teh dia teh nabeut teu dibawa keluargana cenah beut dipikeun nya cenah jang naon atuh da geus maot atuh teh da kumaha ieu kelam da di dieu mah kitu neng cenah sok piceun we cenah teu naon cenah kitu. Akhirna ya Allah salah teh salah sebenarnya mah rumah sakit kitu teh nya kudu nama nu seorang keur PKL siswa gitu nu bernya kritis mah nya bejakeun we ulah kieu gitu atuh padahal mah tadi dinya teh geus we nya bari urang teh hate mah babacaan kitu bari menta hampura lainna urang teh sopan atau kumaha da emang prosedur rumah sakit eta mah geuningan kaos kitu cenah babacaan sing tenang di ditu cenah kitu sing entong ngajungjurgan ka urang kitu nya. Nah Tuhan pindah gitu pan bisa pindah meureun PKL teh pan bisa atuh udah ditempatkeun oge ku sakolana sakolana eta geus dipiceuna kana naon eta ai nu lalitikna mah lambut mah kapiceun kana wastafel ngan nu rada baradagna mah diasupkeun kana tong sampah. Tong sampah dipiceun ka tong sampah atuh da manya urang teh arek dicokot arek dikeresekan dikubur di imah da berak ngulin keluarga urang ke kumaha ngadoakeun nyono mana jadi yang geus nu penting urang dina hate ngadoakeun maksudna mah meh tenang meh ikhlas gitu da emang kumaha deui ari geus prosedurna kaos kitu mah ya berarti ai dina kasus rumah sakit terus kebidanan perawat kayak gitu mah berarti emang harus berani lihat darah banyak terus yang hanyir terus ya pastilah nu kareto ngundang gitu. Sebenarnya jika nama teu kabeh rumah sakit ngan duka kumaha geuningan di dinya mah kaos kitu jeung ruang kebidanan teh paling luhur di lantai 4 jeung jadi jauh ka mana-mana lah kitu ti iseun pisan tah sanggeus beres nyuci alat leuleuh teh si handscoon teh sarung tangan teh loba getih garing teh
geus di kumah pas adzan subuh. Nah di dinya teh adzan subuh muringka ka waktu jauh panas diri tapi kan kaisukana teh bisa PKL deui karena kagegeringan duka kageringan sama aya nu nempel duka kumaha teu apal di dinya teh. Jadi kesimpulanna tina carita eta teh aya sabaraha pelajaran nu bisa diambil nu kahiji urang teh di mana wae urang cicing di mana urang datang kudu bisa ngahormatan kudu bisa tetap sopan tetap amit tetap babacaan lah gitu da urang teh teu apal bisa anu katinca kalengkahan ka Tanjung kumaha kan urang teh teu apal. Kadua urang teh kudu tetap kritis gitu komo sebagai siswa atau mahasiswa anu keur belajar nu keur PKL kudu tetap tatanya ulah gagabah gitu. Terus nu katilu meskipun orang tetap kudu ngajalankeun sesuai prosedur meskipun eta prosedur salah menurut orang tapi orang kan teu bisa ngalawan. Jadi lamun dina kasus eta nya geus lah jalan terbaikna orang tetap ngadoakeun nu terbaik ka bayi gitu ka almarhum. Nu kaopatna urang ge tetap kudu belajar leuwih hati-hati gitu kudu meskipun eta di rumah sakit teh katinggalina jarorok atau kalotor kumaha sabisa-bisa orang gawean nyantos sakitulah cekap intina mah tetap ka mana lagi kudu sopan tina laku lampah tina ucapan tina pikiran gitu. Hatur nuhun. Ya nya sakitu barudak kita caritana sing nya jadikeun ngahibur gitu jadi pelajaran jeung deui nya sakitu di abdi mah ieu kumaha entos wae sakitu caritana Geus cekap lah. Ya oke bedak dikurang ditutup wae sampai ayeuna videona tong elap di subscribe like sareng komen tungguan video-video selanjutnya. Oke makasih.